Enjing pamirsa, nepang deui sareng abdi Vina Nurwapriani dina acara Sakilas Warta Olahraga. Ngabahas warta anu faktual jeung terpercaya. Bobotoh nepak bulu Indonesia kaget ku ditarikna salah sahiji ganda putra pangalusna, Kevin Sanjaya Sukamuljo. Keputusan ieu nampi reaksi ti rupa-rupa netizen anu seueur anu nyorot PBSI salaku panyebab pensiun pamain anu digaranan The Minions. Dina unggahan di media sosial, Kevin Sanjaya Sukamuljo ngedalkeun syukur luhur karir anu istimewa di dunia nepak bulu. Dimulai wanci manehna umur 5 warsi sarta terasa hiji pamain pangalusna di dunia. Kevin Sanjaya anu telah minangka salah sahiji pamain fenomenal kalawan gaya ulin enggal sarta lincah atas ngagaduhan karir profesional anu paos. Kevin Sanjaya Sukamuljo atos menang segala rupa gelar kaasup jawara double putra di All England Open dina warsi 2017 sarta 2018. Jawara World Super Series final dina warsi 2017, medali emas double putra di Asian Games 2018 sarta medali perak double putra di kejuaraan Asia 2018. Pasangan ieu oge atos ngahontal gelar BWF Best Male Players of the Year salila 2 warsi berturut-turut 2017 sarta 2018. Pangsiun Kevin jalaran ku sagala rupa alasan, kaasup tatu bahu anu henteu damang saprak warsi 2017 sarta tatu dina partnerna anu henteu matak bisa maranehna kanggo memperebutkan tiket Olimpiade 2024. Keputusan Kevin Sanjaya Sukamuljo kanggo gantung raket ieu dipapak kalawan omongan hatur nuhun ti warganet sarta fans badminton. Maranehna ngedalkeun syukur luhur prestasi anu atos dihontal Kevin sarta Marcus, sarta ngaharepkeun maranehna angger damang sarta bingah dina pikahareupun. Sakitu wae warta isuk ieu, abdi Vina Nurwapriani ngucapkeun hatur nuhun jeung wilujeng patepang.